Bersih ya ibu-ibu, bapak-bapak. Tuh ayah si Akang itu tuh, sini tawarkan tuh sama si Akang. Oh, awan coba tuh. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Hak. Aya naon? Mohon ieu ngenalkeun abdi produk rumahan Kang ieu nyuci awan. Pembersih anggean. Mohon. Oh iya teh. Mohon. Oh, kudu ka istri atuh sanes ka abdi. Abdi mah pameget, da istri teh aya sudah aduh kumanya. Mohon atuh da meureun kene bakal uwi istrina. Makana kumaha ieu teh kedah kumaha? Mohon ieu mah di eta bae heula dicobian heula pilih eta. Di dieu Kang, boleh dieu Kang. Oh, mohon mangga. Sok. Oh, coba Kang, coba ditinggal ka dia. Kedak oge ieu budana mung sakedik oge sa curulung. Ieu batu. Langsung bersih. Tuh kedah ngilami ieu mah. Dikecek sakedik oge langsung bersih ieu mah. Margi ieu mah inovasi abdi. Sareng rencangan mohon. Ieu mah industri rumahan lah istilahna. Nyobian gitu. Oh, sok atuh di eta keuna diberesin heula eta. Oh, mohon mangga sok. Ieu mah keun urang bersihkeun ku abdi. Terus beres eta? Tos beres sih mah, tos bersih dah. Tas bersih. Tinggal ieu meureun teh. Sadayana ieu bersihkeun. Gitu. Nya. Kapameng tuh sakieu da ku sakedik. Sok bersihkeun. Kumaha beh? Kalau ditambahan tamruan. Hah, geuning kumaha tuh? Pika sebeleun ngaco. Pan itu tadi teh nyobaan teh hiji urang teh ngolong teh supaya dibeli teh produk urang teh. Nah, eta kalau mere sisihan di sakamruan, Pak. Dan beh. Urang merek balik kumaha? Cara nama kieu beh, urang anggeuskeun buru-buru lah urang balik di pararatah teh. Oh, sok atuh lah keun bae urang eta teh sa eta na. Geus kagok era we mah bedak tadi geus ngolo. Sebeleun ku aing digalai kitu dirokkeun wae. Ieu mah euy, aya naon ieu buat jimat ieu euy dina keresek euy. Bela buruan. Itu betah yang balik lah. Kesisihan deui wae geuning aduh. Geus antep geus aya urang balik.